Sampurasun pamirsa nu dipike asih ku pangeran, kumaha damang pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui sareng pribados dina acara Pana Ismanah ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Para wargi sate acana urang sami-sami ngalenyepan acara dina dangit ieu mangga urang ngadeuheus ka pangeran. Nun ama anu sapaposna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana. Dina dangit ieu abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wireh ama anu sapaposna ngaraksa sareng ngadiksa ka abdi-abdi sadayana. Ama anu sapaposna ngaberkahan masihan rahmat ka abdi-abdi sadayana. Dina dangit ieu nun ama abdi sadayana sejak ngagunem caturkeun piwuruk ama. Kukituna mugia ama masihan jalan masihan cara supanten abdi ngartos kanu naon dipika hoyong ku ama. Panada ieu disuhunkeun di lemet panjenengan Gusti Yesus Kristus, Gusti abdi sadayana. Amin. Para wargi panglenyepan dina dangit ieu dicetat tina panglenyepan wasiat anu cecerna hate anu digerakeun. Dicandak tina Budalan 35 ayatna anu kahiji dugi ka 28. Atuh ayat luluguna dicandak tina Budalan 35 ayat 21 anu kieu unggelna. Geus kitu mududul deui marawa pangbakti ngahaturkeuneun ka pangeran sasuka-sukana. Nyaeta bahan-bahan pikeun nyieun kemah tepangan, pikeun nyieun paparabotan paranti ngabakti. Kitu deui bahan pikeun nyieun pakaian imam. Para wargi sadayana sepuh, orang tua atanapi kolot anu miasih barudakna pasti bakal ngajaga, ngadidik, oge ngarawat palaputrana. Nya hal eta dilakukeun dumasar ku kanyaah sanes mung saukur kawajiban wungkul, tapi memang sakedahna oge sabalikna. Upami barudak ngabakti ka kolotna pasti bakal ngarawat ku dasar kaasih jeung nyaah lain ngan saukur kawajiban wungkul. Aosan tina Budalan 35 ayatna anu kahiji dugi ka 28 nyaritakeun samulangna Musa di Gunung Sinai. Anjeunna ngumpulkeun kaum Israel bade ngadugikeun maksad atau pangersa pangeran perkawis dinten Sabat sareng ngararancang ngawangun kamar suci. Musa ngadorong kaum Israel supados ngarojong sareng masehan seba khusus kanggo pangwangunan kamar suci eta. Saatos kaum Israel ngadangukeun maksad pangersa pangeran ti Musa, maranehna pada ngarespon. Tiap jalmi anu digerakeun sareng didorong hatena kalayan sukalilah nyanggakeun pangbaktina kanggo Gusti. Aranjeunna nyarandak emas, perak, tambaga, wol ungu, intan permata, sarupaning harta bendana dihaturkeun kalayan ikhlas jeung ridho. Para wargi, kumaha ibadah urang salami ieu? Nah urang nyanggakeun pangbakti ka Gusti kalayan hate anu digerakeun. Urang tos nampi berkat sareng welas asih ti Gusti. Sakedahna urang ngahaturkeun pangbakti sanes lantaran kawajiban sareng kabiasaan wungkul. Ibadah nu kamanah kumantena ku jalaran leres-leres digerakeun ku Roh Suci oge kalayan hate anu suka lillah. Mung sakitu pamirsa, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka pangeran. Pangeran anu welas asih,
hatur nuhun dina danget ieu abdi-abdi sadayana tos diemutan ku Anjeun. Yen abdi teh kedah ngalakukeun ibadah, kedah masihkeun pambakti ka Anjeun, kalayan sukalillah, kalayan ridho, kalayan hate anu digerakeun ku Roh Suci. Abdi teu sanggem nun Pangeran hirup tanpa Anjeun. Kukituna sarangan abdi pasihan kakiatan supanten hirup abdi kamana ku Anjeun. Hatur nuhun Pangeran. Haleluya. Amin. Pamirsa, mung sakieu panglenyapan dina danget ieu anu tiasa didugikeun. Ulah hilapnya like, subscribe sareng bagikeun kanu sanesna. Ngalangkungan hal eta para wargi tos ilu biung ngamasurkeun dina Injil Kasalamatan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.